hei pameget, lain kudu kami nyamperkeun anjeun sabeunghar kumaha maneh ceuk bari paus, sabogoh kumaha ati kami kabandang ku anjeun, sakumaha hebatna anjeun, sakumaha gagah perkosana anjeun. Kami awewe, kami urang rawa awewe boga kahormatan, lain kudu kami nyamperkeun ka anjeun, tapi anjeun lamun nya boga maksad mihukum mileuleung ka kami, geura datang ka imah kami, geura lamar kami ka kolot kami kos putra Kang Asep nu dilamar, tah kakarak eta awewe terhormat. Ulah we gudak-gudak lalaki teu terhormat, hapunten. Teu terhormat. Murah kos harga uyah kene. Barang disauran ieu Hawa, Sayyidatuna Hawa, manusia jenis perempuan pertama Hawa. Sedangkan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan yang pertama adalah Adam, sebab tidak ada manusia sebelum Adam. Semua sepakat para ahli tafsir di dunia. Eta Adam nyauran kah Sayyidatuna Hawa, Hawa teh nyamperkeun, akhirna Adam alaihissalam nyamperkeun Hawa. Adam ngelehan nyamperkeun. Aisyur malaikat Jibril teh, "Dam, bro, kieu lah bro." Sabar dulu bro, cuman bahasa orang. Kira sabar. Anjeun kudu nikah ka Hawa. Udah naon cenah? Udah nikah. Mantak akad nikah kalebet kana syariatun qadimatun. Maklumun bidoruri eta. Terus ka maklum secara mudah diketahui oleh umat Islam bahwa akad nikah teh syariat ti Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahlan nikah wa harrama shifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha ma anara al-arda syarqan wa gharban binuril ma'rifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Kapayunan pangersa para kiai, para ajengan, wabil khusus kersana guru urang pangersa Kiai Haji Iwan, wabil khusus sahibil bait kersana Kang Asep, miwah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kapungkur Nabi Adam sabada lulus kenging diabenkeun mun ayeuna mah cerdas cermat jeung malaikat. Unggul Adam alaihissalam dina pengetahuan nu dipasihan ku Allah Rabbul Alamin. Teras we ku Allah Nabi Adam teh dikakaenkeun mun ayeuna mah rihlah ilmiyah. Barang nuju rihlah ilmiah Nabi Adam ningali rupi-rupi makhluk damelan Allah. Di antawis makhluk nu katingali kauninga ku Nabi Allah Adam alaihissalam aya japati burung merpati sajodo di Kangjeng Jalu keur silih. Naon namina? Keur silih pacok. Keur silih naon cenah? Silih pacok. Mun bahasa urang Jakarta mah keur bercengkrama. Bercengkrang, sepasang merpati jantan dan betina berbesraan di payunan Nabi Adam alaihissalam.
Teras Nabi Adam ngertek dina manahna. Nun Gusti betapa indah hidup jika punya pasangan. Pan Nabi Adam teh can gaduh garwa da Sayyidatuna Khadijah teh can diciptakeun ku Allah. Awasnya Nabi Adam teh manusia pertama, manusia nu pertamanya sanes lamun aya paham Nabi Adam gaduh ibu keneh hartosna Nabi Adam boga indung berarti manusia pertama sanes Adam Pak, bertolak belakang ya. Sareng anu parantos gitu ijma para mufasir bertentangan teh malih ayeuna mah cenah Nabi Adam teh boga indungna teh ngaranna Siti Anisa cenah malih tambahan deui Nabi Adam teh cenah eta teh orang Jawa deui nepi geus ngacaprak. Nah, kalian we sebut Nabi Adam orang mana? Orang Gunung Sindur atunya sekalian cek. Awas urang teh ngiring ka paham eta, tuturkeun para ulama dina nyarioskeun tafsir tentang Nabi Adam dina Al-Qur'an. Gancangna carios Nabi Adam ngereteg manahna ningali japati atanapi burung merpati yang sedang bercengkrama. Kabita Nabi Adam betapa indah cek Nabi Adam kereteg manahna lamun hirup gaduh pasangan kos merpati jantan dan betina Allah miwarang ka malaikat supados nyandak tulang rusuk palih kiwa Nabi Adam nomor 18. Apan para bapak dina struktur tubuh orang teh aya tulang iga, tulang rusuk kiri kanan. Kanan 18, kiwa 18. Ku Allah dipiwarang ka malaikat. Candak atanapi cabut tulang rusuk Nabi Adam nomor 18 palih kiwa. Dicandak bae ku malaikat. Terus Allah nyiptakeun Hawa. Didamel Hawa, Sayyidatuna Hawa didamel Nabi Adam nuju tapakur nuju merenung kena keagungan Allah. Ngemutan manuk teh apa anu sajodo secepat kilat ku Allah didamel Hawa, Ummu Hawa. Barang katingali aya istri geulis lawan jenis Nabi Adam ge da jalmi normal Pak, normal tak upami aya pameget saha pameget eta mah ima bujangan wa ima itu terus gaduh bojo mun ningali nu geulis sok curing hak teh turunan Nabi Adam cirina. Nabi Adam ge curing hak. Ya tafsir Al-Ibris gitu. Nabi Adam teh ningali ka payu geuning aya makhluk manusia tentrangeun namina saha geulis ka wanti-wanti. Ai saur Nabi Adam, "Hei wanita cantik, kemarilah engkau mendekat kepadaku." Di sauran mun bahasa urang ayeuna meureun diketrakan gini urang eta sepuh sok refleks Pak lamun di lampu merah di Tasik di Bandung urang liren lampu merah sapalih motor nyendak motor dibuka helm geulis sok ngalieup we hoyong teh urang teh hawana teh kadang-kadang refleks teh mencet klakson teh klakson abdi pun bojo sok ambek teh lah ceking da ti Nabi Adam kieu teh kumaha da turunan Nabi Adam nuhun babakuna teh disauran we ku Nabi Adam Hawa lain Hawa teh acan terangeun namina hei wanita cantik kemarilah engkau tali kadieu caket ka kami cek Nabi Adam eta Hawa ngawalerna Pak Masya Allah mudah-mudahan jadi panutan keur sadaya kaum istri diwaler ku Hawa anjeun lalaki kami awewe eueuh ti dituna awewe kuduna tulang tinande lain kami nu kudu nyamperkeun ka lalaki sanajan dijanjian di pasar Cikijing rek dibelikeun baso di dagoan di Cingambul make Honda Brio ge kami moal indit sebab kami awewe lain kudu mudag lalaki kitu cek Hawa. Da ieu teh kedah ieu didugikeun ku para bapak ka anak para wanura sabab eta teh aneh aya awewe mudag-mudag ke pameukeut teh aneh malah leuwih aneh deui leuwih ajaib leuwih naudzubillah nya mudah-mudahan teu terjadi awewe mudag-mudag awewe ayeuna nauzubillah yamin teu normal eta ai Nabi Adam resep ka Hawa begitu ningali eta mah normal pameget ka istri normal ngaranna istri ka pameget normal ngaranna mun pameget ka pameget gelo ngaranna istri ka istri edan ngaranna teu normal. Dan ini sedang dikampanyekan terus oleh Yahudi. Di modalan mah anggar kutang kurak Yahudi jeung Amerika Pak.
tak mudah-mudahan ku Iran hancur lebur ta Amerikanya jeung Yahudi teh nya jeung Israel gitu. Mudah-mudahan dihancurkeun ku Iran. Abdi mah ningali Iran lain ningali Syiahna, ningali negara nu wani ngalawan Amerika jeung ngalawan Israel eta we kuring mah ningali. Bujang-bujang Iran nu masih keneh maca syahadat, nu masih keneh maca Quran, Spanyol ngalawan, Perancis tos mulai ngalawan. Negara-negara Eropa yang bergabung di NATO pun tidak mau berperang dengan Iran. Ku kitu we bunga, nguping bunga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tanya si Donald Bebek ya, ini pika sebeleuna si Donald Bebek pan kali nya huluna kitu nya kembung pan buukna presiden Amerika nih. Ya Allah ya Kak, heureuy-heureuy kena ka umat Islam. Boga menteri perang ngomongna kamari pan pinyerieun kana manah urang. Tapi keur para ulama nu sok ngaos tafsir mah tos uningaeun da kajadian eta teh kalebet kana al ibrah bi umumil labdi wala bi khususi sabab da teh. Geus aya ti baheula. Menteri perang Amerika nyaresna kieu, musuh kami mah lain Syiah bae, Sunni, Syiah, Islam di dunia musuh kami. Terus terang-terang disangkana meureun Allah sare ku maranehanna ku si Donald Trump. Alhamdulillah geuning pangborangan aja lemah sa alam dunia kadinya heula sakedapnya urang Israel jeung Amerika borangan sanes asal ngadenge serina lompat ka gedung di bawah tanah eta borangan. Tapi tingali orang Iran, tingali orang Yordan, tingali orang Irak, tingali orang daerah Kupah, Basroh, tingali orang Syria, orang wilayah negara Syam, Masya Allah eta ningali ranjau we budak lemet dibukaan. Da abdi mah uningat teh pun anak 4 tahun di ditu digaina ge can buwi. Gaduh putra, istri parawan usia 20 bade 24. Tos 4 tahun rengsetah pinti Banten teras ke Kediri ayeuna aya di Yordan 4 tahun eta bom teh direkaman ti luhureun kobongna seserian we jeung rencang-rencang istrina jeung sesama santriah di arah perbatasan Yordan ke arah Palestina teh direkam eta dikirimkeun ka sim kuring sareng pun bojo ataupun bojo teh nangis ka sim kuring abah kumaha budak urang bisi ninggang bohong ke asramana geura pulangkeun aing cek abdi borangan keun wae budak paekeun neangan ilmu teh geus geura sare bojo abdi teh kulem giliran bojo kulem abdi nu ceurik teu da aing ge jelema insyaallah ya karim urang ditu mah kena bom teh tos teu tos wangsul deui eta istri anu terhormat kitu mah hei pameget lain kudu kami nyamperkeun anjeun sabeunghar kumaha maneh cek bari paus sabogoh kumaha ati kami kabandang ku anjeun sakumaha hebatna anjeun sakumaha gagah perkosana anjeun kami awewe kami urang rawa awewe boga kahormatan lain kudu kami nyamperkeun ka anjeun tapi anjeun lamun nya boga maksad mihukum mileuleung ka kami geura datang ka imah kami geura lamar kami ka kolot kami kos putra Kang Asep nu dilamar tah kakarak eta awewe terhormat ternaon cina terhormat Pak kulawe gudak-gudak lalaki itu terhormat hapunten itu terhormat murah kos harga uyah kene barang disauran ieu Hawa Sayyidatuna Hawa manusia jenis perempuan pertama Hawa sedangkan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan yang pertama adalah Adam sebab tidak ada manusia sebelum Adam semua sepakat para ahli tafsir di dunia eta Adam nyauran kah Sayyidatuna Hawa Hawa teh nyamperkeun akhirna Adam alaihissalam nyamperkeun Hawa Adam ngelehan nyamperkeun nyaketan ka Hawa barang tos caket maklum pameget Pak bari bogo pan eta teh hoyong gudan godin mah ceuk urang Banten mah gudan godin teh namina hayang cubak-cabak gitu sumping malaikat sur malaikat Jibril teh dam bro kieu lah bro cenah sabar dulu bro cuman bahasa urang kieu lah sabar anjeun kudu nikah ka Hawa udah naon cenah udah nikah mantak akad nikah kalebet kana syariatun qadimatun maklumun bidoruri terus kamaklum secara mudah diketahui oleh umat Islam bahwa akad nikah teh syariat ti Gusti Allah dia bukan syariat baru
Dia bukan diadakan di zaman Nabi Isa, bukan diadakan di zaman Kangjeng Nabi akhir zaman saja, tapi akad nikah ternyata sudah berlangsung sejak manusia laki-laki dan perempuan pertama Adam dan Hawa diciptakan ku Gusti. Dan mual mungkin ayah Nabi kumpul kebo, mual mungkin sarua jeung tengah hormat kena syariat Allah, yang mustahil ayah Nabi tengah hormat kena syariat Allah, mustahil kan. Sadaya Nabi mah baik Nabi nu jadi Rasul, baik Nabi teu jadi Rasul, sadayana ge menang syariat ti Gusti Allah. Ngan aya nu wajib nyebarkeun ka kaum, aya nu teu wajib nyebarkeun ka kaum. Lamun wajib nyebarkeun ka kaum Rasul ngaranna, lamun keur sadiri jeung keluargana teu wajib ka kaum, Nabi teu jadi Rasul ngaranna. Sadaya sukro pasti buleud, ngan teu kabeh nu buleud disebut tuh. Aya nu buleud selain sukro aya apa? Aya tai eme nya leresnya ayanya aya kaleci buleud lain sukro. Nabi Daniel, Nabi Samun Al-Ghazi, Nabi Samuel, Nabi Haidir Balia bin Malkan, eta Nabi teu jadi Rasul. Mantak dina Jamul Jawabnya fan nabiyyu huwa insanun, awas Nabi mah eueuh ti bangsa malaikat, Nabi eueuh ti bangsa jin, Nabi mah kabeh jenisna manusia hayawanun natiq. Jalmi manusia terdiri tina roh jeung jasad, terdiri tina akal jeung nafsu. Sadaya Nabi Rasul jalmi ngan uhiya ilaihi, uhiya diwahyukeun, dilungsurkeun wahyu, dipaparinan wahyu ilaihi ka eta insan. Tah Nabi Rasul Nabi kabeh dipaparinan wahyu ku Allah. Wa ilam yukmar bitabligi, barisana jan teu diparentah eta si mantea, si insan tea, si nabi tea bitabligihi ngadugikeunna eta syariat ti Gusti Allah. Pak in umiro bidzalika para rasul, maka lamun dipiwarang Nabi menang syariat ti Allah, dipiwarang kedah ngagaduhan teritorial umat, kedah ngabina umat, ngabina kaum, darajat natina Nabi naik jadi Rasul. Mantap ketika Mirza Gulam Ahmadiyah Qadian mengatakan Nabi kami Mirza itu bukan Nabi yang membawa syariat, eueuh dituna ngaran Nabi mah pasti bawa syariat, ngaran camat mah pasti mangabawahi sakacamatan, ngaran bupati pasti nyepeng sakabupaten, ngaran gubernur kos bapak aing bapak KDM nyepeng saprovinsi. Aya jelema ngaku aing teh camat ngan teu boga wilayah, aing teh kepala desa ngan teu boga desa, weureu eta. Jadi Mirza Gulam Ahmadiyah Qadian teh weureu eta. Nauzubillahi min tos. Nabi Adam nyandak syariat kangge dirina, kangge garwana, kangge putrana. Maka ketika anjeunna nyaketan ka Hawa lungsur syariat ti Allah ka Nabi Adam, saur Jibril, anjeun kudu nikah ka saha? Ka Hawa nu dipika bogoh ku anjeun. Sapuk we Adam jeung Hawa ngahiji ridho Allah. Jadi syariat nu berlaku ka Nabi Adam, yakni akad nikah Adam ka Hawa disakseni ku Jibril sareng Ajrail. Jadi dina masalah saksi dina bab nikah eta ti zaman Nabi Adam ge geus aya Adam nikah ka Hawa, saksina Jibril jeung Ijrail. Kan timbul pertarosan. Pak Ustad Miftah ari Nabi Adam ka Hawa naon maharna mas kawina, pancan aya toko emas di Cikijingna ge. Nya boro-boro kitu lembur Cikijingna ge can aya ngaranna. Itu san. Manya cenah aya akad teu make mahar. Pan eta teh akad nikah teh akad anu sakral, anu mitsaqon ghalidha. Aya perjanjian anu mengikut, anu sangat anu mengikat sangat tajam. Akdun yatadomanu ibahata watin. Bilabdiin kahin au tajwijin au tarjamatihi. Saur dina tafsir Ibris mah Nabi Adam nikah ka Hawa teh maharna mas kawina ngangge sholawat ka Kangjeng Rasulullah. Sholawat ka Nabi, sholawat ke cina Pak Ustad. Apaan Kangjeng Nabi Muhammad kita acan aya apaan memeh Kangjeng Nabi Adam diciptakan ge
nur Kangjeng Nabi tos tos aya tos diholku ku Allah tos diciptakeun ku Allah. Kadua perkawis dina tiang ares pantos masyhur dina tafsir tos pada uninga urang ti para ulama didugikeun seueur katerangan terutama dina tafsir bahwa diuningakeun Kangjeng Nabi Adam wangkit bade diturunkeun ti alam dunia tawasul ku jenengan saha ku jenengan Kangjeng Nabi nalika tos turun di dunia hayang dihampura sing horeng Nabi Adam terang kena jenengan Muhammad teh kantos tangga ningali kena tiang aras dina tiang aras teh aya tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasul eta teh aya dina tiang aras Pak. Mantak wajar hapunten nya hapunten seuneu naraka nu ngabulen sirot pan sirot teh kitu tah jembatan cukang di handapna naraka ngagedur di bulan tah lamun aya nu maot nyandak la ilaha illallah eta seuneu naraka pan teu pareum redup lungsur sae kantun engke ujianana nu meunta saha bae aya useup di dieu tah jiga useup besi seukeut herang besi bodas seukeut jiga useup gede lancip eta keur ngabandringan jelema nu ngalewatkeun sirot Pak aya nu beunang ceulina rampung salamat mah salamat ngan beunang ceulina aya nu beunang tak-takna aya nu beunang belah kencana tah eta teh biasana keur di duniana salamat mah salamat tuh meunta sirot ngan rada loba tatu loba gertihan loba luka biasanya di duniana kurang kuat dina hablum minallah atau hablum minanas sebab lamun aya hablum minanas jeung hablum minanas nu bagus hablum minanas sae hablum minallah sae eta kaya-kaya aya benteng Pak aya pager aya naon ngajaga tina sirot kiri kanan pan urang lamun mentas jambatan komo bari alit Pak eueuh ceceklan mah hese nya ngadeg-degnya tah lamun keur di dunia saya hablum minanas jeung hablum minallah nah eta dina hasia sowi mah duanana jadi ceceklan urang halang bisi aya serangan useup gede teh kahalangan urang mudah-mudahan urang salamet mudah-mudahan da pasti urang teh kadinya teh pasti Pak pasti kadinya bahwa sirot teh hak kade hak eta teh pasti terjadi Pak moga-moga urang maot kacandak la ilaha wios eta mah kieu hapunten ya hadis nu umum nih sajelema di akhir hayatna ngucapkeun la ilaha illallah dahulal jannah hadis berlaku umum itu sanes ari dina tafrean hukumna mah kieu teh Pak bisi kieu nya punten urang candak mafhumna heula ajengan cina aya kiai jalma soleh aya jalma bager ahli ibadah di rumah sakit teu damang eta cina diinfus bari ngangge oksigen dina bahamna ti eta mesin oksigen di rumah sakit sok disada geuning Pak mesin alatna tut 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 dugi ka maotna cina eta jalma soleh teu ka kuping ngucapkeun la ilaha illallah nah kafir teu tah eta bahayana Pak lamun salah paham kade sareng bismillahirrahmanirrahim ari talafud ngucapkeun la ilaha illallah hukumna sunat ucapkeun nama sunat tingali masih jalmi memeh maotna we tukang sholat tukang ibadah husnudon urang anjeuna maot nyandak iman Islam sabab lamun kieu teu kadenge cenah keur maotna ajengan teh keur sakarta pan loba nu ngalongok cenah loba nu ngadamping santrina aya alumnina aya didenge-denge teh kadenge la ilaha illallah meureun lapur lamun ukuranna kadinya sedengkeun talapur dujuk kitu teh hukumna sunat ngucapkeun nama sunat Pak dari imanna mah qabul id'an dina mana dina qalbu dina nurun robaniun latifatun gitu wa mahalluha fil qalb aya ta'rifna allati yufariqu bainal haqq wal batil aya nu na'rifan wa huwa haqiqatul insan wa huwa al mudriku al mu'atabu al mu'aqabu dan seterusnya insyaallah di dieu Pak dina qalbu la ilaha illallah kacandang maut insyaallah salamet amin tuh tak dikir pang abdolna dikir lafad kalimah thayyibah kalimah samratul jannah kalimah samanul jannah kalimah miftahul jannah yakni la ilaha sareng bismillahirrahmanirrahim ari dikir kabagi dua
aya zikir adad yakni zikir jalma awam, mudag bing bilangan, aya zikir khos. Zikir khos mah ahli wusul, ahli torikoh. Urang mah jelema awam, ulah waka kana dikir nu khusus-khusus, zikir anu biasa baik. Awas urang mah jelema awam, ulah waka hayang zikir nu ahos-ahos, nu torikoh. Urang mah jelema awam nu biasa baik. Ulah ulah kikituan urang mah jelema bodoh ngan ulah nyalakeun. Urang mah nu normal we dikir adad, dina dikir la ilaha illallah ge urang mah madna matobiina sing leres marah ceuk Syekh Nawawi Banten lakna teh eta madna madli takdim meunang leuwih ti 3 harkat. Keur diajar ngasupkeun kana lawajim istighna jeung iftikar menang la ilaha illallah. Urang mah jalma awam nu bener matobeina, nu bener makhrajna, nu bener panjang pondok lah eta heula we urang mah dikirna. Ulah waka nurutan ahli wusul eta mah geus belah ditu Pak. Ahli wusul mah atuh guru mursyidna ge eta mah belah ditu eta mah. Urang mah jalma awam. Ulah waka make syarat khusus urang mah dikirna nu penting mayun ka kiblat, saena gaduh abdas, saena make seseungitan, nganggo sorban, ngangge siwak, mayun ka kiblat. Kitu we heula urang mah zikir keus urang mah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ulah wake make nu sejen-sejen heula aturanana. Ieu mah wajib pakai kopiah warna warna hidung putih. Ulah waka kikituan. Ulah. Lain pakeun urang tah. Wajib pakai dasi dikira ulah waka kikituan urang. Ulah waka. Komo wajib pakai tasbih di surga. Ulah pipireun urang. Urang mah yang biasa-biasa saja. Dikir adat, dikir bing bilangan, mahraj panjang pondok tajwidna sing bener. Amin. Ya robbal malah hapunten ya urang nu awam sareng kangge urang nu awam dikir nu ulah dikantun ba'da subuh sareng ba'da maghrib nu kawarid ti para ulama ti dituna ti Kangjeng Nabi yakni tiap ba'da salat utamana ba'da subuh ba'da maghrib ulah dikantun subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, makruh dileuwihan la ilaha illallah 88 kali. Eta we urang mah ulah dikantun Pak. Dikir urang nu awam, awas dikir urang anu awam. Dikir urang nu awam. Beres tetepan assalamualaikum warahmatullah. Awas uluk salamna ulah jikeun taraweh loba nu batal. Huruf mim can anggeus beuheung geus malik batal salat. Contoh sanajan macana bener assala ta ieu geus gerak batal salat. Geus sah. Kedah antosan ke huruf mim assalamualaikum itu wa barakatuh sah sebab tutna geus mim kum. Wayana tabarudak pamuda pandina taraweh mah boleh ka ya Allah teu sah salat teh ujang kitu. Nu kadua salat bisa teu sah di awal capek-capek dina tungtung salah praktek. Contoh dina aweh salam dibuang alif lam diganti ku tanwin, menang soteh diganti ku tanwin di luar awe salam. Contoh at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu tan aya assalamu alaika genti asna alif lam gentos ku tanwin salamun alaika sah tapi dina awe salam
kudu ka kuping, ulah salamu alaikum micen alif lam, atawa alif lam diganti ku tanwin salamun alaikum batal. Kedah tepat ngaliuk beheung saenggeus huruf mim kedah bener maca awe salamna alif lam kedah hadir assalamu alaikum tuh assalamu alaikum warahmatullah tut teu kudu kakenca assalamualaikum dina geus kitu batal. Bujang-bujang kitu kakarak nepi kena huruf mim encan kaburu hitut assalatut batal. Tapi atas dugi kena huruf mim mah sah salat. Wayana ya wayana. Abi ningalina taraweh geuning Pak. Ya Allah. Keur mah babacaan ya Allah, duka martabat naon disebut hadar sanes teh macaan. Mangga wilujeng sing salamet. Sing arageng rizkina. Nu ari cala nu produksi kue snack sing mararajeng ya Allah. Sing tambih bareunghar. Sing lalunas hutangna. Dari hirup aku udah boga hutang. Lamun jelema teu boga hutang hiji ciri geus sagala loba duit geus puluhan triliun, kadua duit teu loba tapi teu boga hutang ciri teu dipercaya ku batur tukang usaha mah. Entak wios gaduh sametan manu teu meunang mah gaduh sametan pake mewah-mewah. Ari kitu mah pake naon? Pake perjalanan kasab urang nu wajib nalika urang gaduh hutang tos mentok teu aya meunang ti Baitul Mal eta gorimin kenging. Ila ada ngajuk ino paribon mah waya da biasa. Da eta mah wants lain needs lain kebutuhan hidup tos. Teraskeun la ilaha illallah afdhalul dzikri. Masya Allah. Malah supaya ngeusi la ilaha illallah supaya ngeusi ulah waka kena toriko urang teh lebetan heula ngaos sujud kidambaqo mukhafatun lil hawa si sareng kiamuhu binafsi wahdaniyah kudrat iroda ilmu hayat sama basor kalam diron muridan aliman hayat samian basiron ngaos heula eta supados tiasa nonjok memeh nonjok bisa merep memeh lah teu aya hate mah geus aya kedah tiasa merep memeh noy da moal aya jelema nonjok mereupna pandeuri moal aya kedah ngaos eta kayak kumang aja ngadiwan di rarotina gitu pangaosan teraskeun supados diajar ningkat dikir la ilaha ya Allah ya Karim benten sareng dikir anu akhos dikir golongan ahli wusul ahli tariqah namina ge eta martabat asul urang maduka martabat asul jigana urang masih martabatna martabat ajul aya asir panghandapna naik kana ajul tina ajul kakarak kana asul ngan kabeh bika ku Gusti Allah asir gerakna urang lempangna urang ajul jauhlah teh bergerak bernaon tina lempang teras berdinamika milarian pengetahuan milarian kasab milarian pengalaman bergerak sebagai makhluk manusia bernama manusia di alam dunia sebagai khalifah pasti aya serpil ardi bergerak di alam dunia muter di alam dunia terus pergantian kahirupan ti poe ka poe ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan ti tahun ka tahun namina ajul puncak nama asul sing usul nepi ka Gusti Allah kabeh bika ku Allah awas urang mah eta we dikirna nu sederhana subhanallah sing bener ulah bancang teuing babacaanna balul urang mah nu awam nuturkeun sing bener
ulah kitu sing pasehat we urang mah da urang mah teu rarempo ieu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar urang mah nu normal we ieu mah sayang ka guru mursyid ulah wae punten nya sakelas Mama Abu Yadim Yati Pandeglang di lembur abi di Pandeglang gaduh guru namina Amatu Bagus Ahmad Baki Sempur Paleren Mama Sempur sakurun sareng Mbah Hashim Asy'ari ngaos di Syekh Soleh Darat Semarang terasa sarengan di Mekah ka Syekh Nawawi Al-Bantani kakasih Syekh Nawawi di antara orang pribumi namina Syekh Tu Bagus Ahmad Bakri bintu Bagus Ahmad Saida saangkatan sebenten usia saalit sareng Ahmad Ciwedus ama Sobari ulama nu maot usia 127 tahun di Banten mukim di Pleret Purwakarta di kampung Sempur Karaton mantena saumur-umur Pak tiap dinten saum teu liren-liren saum usia 127 Pak ngan aneh nuju saumnya teh kieu Pak upami ibtor teh ngabatal teh kieu anjeun buka puasa cekap we curug dicalomkeun kana cai haran kecelak sakeclak kayak mamna wengi sageung muncang sangudi mamna saur putrana aya keneh biyoyo Masya Allah Pak eta nyarios tahun 70 ka Abuya Bustomi Cisantri Banten saur Mama Sempur Bus di zaman koari mah zaman ayeuna kiwari geus hese neangan guru mursyid boro-boro pi guru mursyidin pi muridin ahli thariqah ge geus hese paling oge ayeuna mah aya teh tabaruk ngalap berkah kana dikir thariqah disebut ahli thariqah mah jang jauh sok Mama Sempur saur sa ulama nu tos teruji ku ulama-ulama lain di Indonesia wungkul sampai ke Mekah diakui beliau Masya Allah mantak aya ijma tasawuf at-turuq kulluha masdudatun alal khalqi illa ala man iktafa illa alaman iktafa atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam aturuk utawi sake thariqah kulluha tegese sake tarekah iku masdudatun sakabeh thariqah geus ditutup alal khalqi ka sakabeh jelema illa alaman kecuali menang berthariqah ungkul ka jalma iktafa anu taat nuturkeun kana sunnah Rasulullah insyaallah ya urang mah boro-boro totorikohan salat nu bener ge can kantenan wudu anu leres ge can kantenan Pak abdas urang ge can kantenan ayo udag-udag jek batur itu guru mursyid diudag-udag guru di lembur nu ngajar sapina ditaringgalkeun nyebutna teh naon ajengan di lembur dewek mangajina ngaji cangkang ngajina ti baheula ngan surutul wudu'i guru nu anyar ieu mah roh nyawa murid teh dibawa ka langit ka-7 dipangmentakeun hampura ku guru di akhirat engke jaga bakal diojayan kade hati nepi ka di abdi di Banten ieu mah nepi ka rame jeung abdi dordar aing ngaku mursyid ari kalakuan di umum dikir kuat aneh-aneh dikirna Pak nepi ka malaikat dicarekan nepi ka malaikat dibeberik aing ditanya ku rencang simkuring ti Tanara Banten eta kumaha cenah di dinya harita aing cenah poho keur pana menyaya pana ngaku nepi ka Jibril Jibril kadieu minta duit ieu keur ngabangun pasantren manya aya Jibril kos ngageruan Jibril kos nyauran pagawe Bank BRI hati tos urang mah tuturkeun ajengan di lembur tos sakitu ti abdi mawasiatna tuturkeun ajengan di lembur nu biasa ngae sapina ngangge bajuri ngangge patal muin ngangge aqaid 50 kifayatul awam johar tauhid tijan eta urang tuturkeun tanwirul qulub azkiya palihituna ihya hikam eta we tuturkeun nu ngaos eta di lembur ulah neangan nu ka ditu ulah kabdi tak kudu ararane ulah kabdi tak malah hapunten Sayyidi Abi Hasani Syadili qaddasa sirrah salah seorang waliullah anu agung wadekna thariqah sadiliyah nyarios kieu saur anjeunna law nazartum ila rajulin u'tiya minal karamati
mu'tiya minal karomati hatta taroba apil hawa. Lamun anjeun kabeh ning amun aranjeun ningali ka hiji lalaki anu loba dibere karomah kaistimewaan hatta taroba sehingga nepi ka bisa hiber nangtung pil hawa di awang-awang. Saur saya Abi Hasan Sadi fala taqtaru pepeujeuh ulah rek kataripu anjeun kudu kitu tingali heula pendakan heula ku anjeun kumaha kaayaan sapopoena eta jalma nujuk batur bisa ngapung lamun dina sapopoena tina anil amri tina parentahan Allah teu pernah ngantunkeun parentahan Allah bujang-bujang anu wajib bujang-bujang anu bangsa wujub da cacak-cacak anu sunat bujang-bujang sunat anu muakad goer muakad gitara dikantunkeun mangga tuturkeun. Apunten Pak Abu Yadim Yati Banten sawengi wiridan Qur'ana 30 juz hatam mantak teu aya nu kuateun tarawih jeung anjeunna tiap puasa da anjeunna di luar Ramadan ge sapeuting hatam Qur'an 30 juz tarawih saquran pun guru ti kawaluti Nusa Mama Ending Abdul Qadir jumeneng keneh usia 84 tahun tara disapeker tiap salah sakadua kiai ti Ciwedus ti Benda Kerap ti Cirebon ti Tasik ti Cianjur Sumping abring-abringan ngaraos nakir hikam di anjeunna tesepuh tara disampaikan nyarios ka abdi yang haji cina mang haji mah ngilu berjamaah jeung Abu Yadim Yati tarawih ngan kuat 4 rakaat alam dunia puyeng cina asal dungkal sapeuting 30 juz Pak untung di rawa mah sabaraha juz di lembur urang di dieu sabaraha juz tiap wengi tarawih alhamdulillah Pak ajangan sawengi duka sabari hatam Quran tarawih di dia mah tamat Quran lagi wah orang dia mah tingali atuh tiap tos al-hakumut pasti kulhu tiap tos wal asri wailul alam taro tuh kulhu teh cenah ajangan eta teh pasti satilu kali baca kulhu satamatan Quran hidup kulhu aduh ulah nyepelekeun ka tukang kulhu agung ajaran di zaman sahabat teli nganu macana sahabat baheula aduh mudah-mudahan sing jana di ahli kulhunya amin ulah gagabah kulhu teh bisa jadi boga ahwal maqamat di mana aya jalma tos sering gering titik brek bae gering mes dokter mes rumah sakit wih ka bumi sabulan teu damang deui ka rumah sakit ka dokter deui wangsul deui sering teu damang wayahna kuno jagjag kuno sarehat keluargana hiji calikna payunkeun sunat payun ka kiblat dua bobona sunat payunkeun ka kiblat tilu pasihan tasbih piwarang seueur wirid kulhu wirid tuh sajalma nu tujuh teh damang na memeh maot seueur wirid kulhu sarua jeung boga martabat ngabogaan insyaallah dipaparin martabat ahwal maqamat darajat rohani anu luhur amin ya robbal tuh wayah kawajiban nu hirup punten kawajiban nu jagjag anggota keluarga mun nu teu damang carogena si mana aya keneh malah ku anak dibantuan ku incu dibantuan wayahna Kang Asep wayahna wartosan anak urang incu urang jaga mun bapa geus kolot geus 80 sering gering wayahna marane sing daek bakti kang kolot bapa mah teu hayang nanaon pangingetankeun bapa payunkeun diuk jeung sare bapa payunkeun ka kiblat nu kadua pangpariksaankeun pakaian bapa bisi aya najis panggentikeun kasep ujang di mana bapa geus da rempo kanak bejana pang nyeri na urang gering kolot anak teu lol acan nyeri pak ulah gagapah komo di masa tua masa muga-muga urang mah nya masa tua teh kitu ku anak dipikanya ku dulur dipikanya amin ya robbal muga-muga we muga-muga malah dina Raudatul Muhtajin Pak lamun keur gering kudu ngadamel wasiat sahajal manu keur gering teu nyieun wasiat perkara wajib wasiat wajib contoh wasiat wajib teh
nulisna kertas anak aing mun bapa maot maneh ulah ninggalkeun salat fardu, ulah ngahutang kana bang, ulah main bangsa pengharaman, ulah kaluar tina ahli sunnah wal jamaah, ulah jauh jeung ulama-ulama ahli sunnah. Tah ditulis ku urang atapi dicarioskeun, teras ditulis disimpen na handapeun anggal kertas teh geletuk urang maot jaga di barja, bakal ngumpul silaturahmi arwah bisa ngobrol. Tapi lamun teu wasiat heula ima ditulis wa ima diucapkeun engke maot di barjahna kumpul jeung sesama arwah mukmin tapi jadi arwah gagu pireut teu bisa ngobrol. Hadisna hasan terdapat dina Raudhatul Muhtajir. Tuh. Tak ulah gagabah lah. Mun urang boga kolot gering wayahna keur nyabage balik jual heula motor teu boga ongkos ge. Longok. Amin. Ya Robbal alamin. Punten ya. Pang Abdolna goslul mait, pang Abdolna numandian mait wayahna anak dulur si mait, lamun si mait boga adi boga lanceuk, anak lanceuk si mait, anak adi si mait, martabat asobah leuwih utama ngibakan mait, bahkan lebih utama ngapan mait dugi kahamlul janajah mikul mait ge manggul mait ge pang Abdolna anak dulur anak kunaon lain anak lah keur hazan keur duka cita ku anak dulur anu ayana upami nyandak mait ka makam urang ngajajab teu make kendaraan mait ti heula jelema ti pangker mait ti payun itu di urang mah nya kitu sanes kitu teh di urang kumaha laras kitu nya mait ti payun jalmi ti pangkar geuneuh eta mah masalah posisi ngangge kendaraan mah ngangge kendaraan pasti kena dipangker Abdul mah enten nu ngangge tutumpakan kena jeung teu. Nah, terus cana ke masjid si dulur nupang utamana mah anak dulur teteh nu ngimaman salat. Dan ajengan da aya kiai sepuh nu sumping mangga ngan sunat dina nyolatkeun mait mah manjang barisan ka pengker mun aya genepan teh jieun 3 jajar ulah kagigir Abdullah ka pengker wayah salatkeun ngan hapunten ieu mah kayak kumang ajengan Iwan guru urang guru abdi mah mun nyolatkeun mait teh si janajah teh mun sakalian keluarga karabat mah sok diganjel dina ieu tah dina tak-takna ku bantal ipis lep waktu salat supaya mayun ka kiblat jadi teu nangkara kieu wios nangkara kesah da ngan ieu mah kautamaanna si mait ge mayun ka kiblat lain nu salatna wungkul gitu dari mait mah teu jadi arah salat sing maitna digigir nu salat mah tetep kudu lain kudu mayun ka gigir da mait mah lain arah kiblat salat mah rek salat naon bae mayun ka kiblat tuh tos jadi kadinya wios ieu teh wios selanan alhamdulillahnya kamari terus jarakat fitrah orangnya jakat awak alhamdulillah bubuhan abdi mah jakat fitrah teh teu diangkat jadi amilin mantak mah bentuk jalira di KRW-an abdi hiji cikeun biasna ulah kurang ti 2,7 kilo nyandak kapun guru ti Cintawana di Tasikmalaya 2,7 kilo kedua cekeng biasna ulah dicampurkeun bisi sipulan jahit nu ngajakat fitrah dirina bari jahit teh kayan miskin komo bari pakir maka berhak nerima beas zakat fitrah ulah dugi ka beas zakat fitrah anjeunna wih deui ka anjeunna imma seueur sadayana 2,7 cekeng wa imma sakepeul kitu kenging ulah katuang da abdina sanes amirin nu berhak nyampurkeun beas abdi mah panitia cekeng alhamdulillah zakat fitrah kamari alhamdulillah tos sabar tahun ieu meles katampi ku masyarakat fakir miskin alhamdulillah kawit nama abi rada deg-degan aduh kumaha nyarek dicana kena MBG aya nguping-nguping atas perintah saha duka yakin abi bapak presiden urang moal ditah kitu sate presiden urang teh saha bapak perboronya yakin abdi bapak perbawa mah moal hianat moal abdi uningan aja nanti menyuju bintang hiji menuju Sapri Samsudin Pangdam Siliwangi aja naik jadi bintang 2 jadi Danjen Kopassus bahkan dina koran hari tadi Kompas abdi Nuju Salim yang aja didampingi ku Sapri mantak sesepan belaan bapak perborot di 2014 2018 2000 kamari weh tah
tepati teh dan ningali wakil budak keneh lemet rada tepati cocok abdi teh gitu rada hasud hati abdi na goreng cekeng euy bubuhan anak Pak Jokowi da lamun titah debat jeung aing bahasa Inggris wani ngalawan da abdi bahasa Inggris apa sehat cekeng ai ceramah di Singapura sok bahasa Inggris asa wani ngalawan Gibran ari Gibran jadi wapres ari aing teh jadi nanaon cek ate nu hasud abdi berarti dinya teh cocokna teh abdi ku hasud lain ku nanaon ulah nurutan abdi jelema hasud gitu ulah tos para sepuh sadaya Gusti Pangeran abdi zikir ngan aya zikir secara lugoh zikir lugoh mah kulu kaulin sakur-sakur omongan yusabu pailuhu anu bakal dipasian ganjaran pailhu nu ngagaweana anu ngomongna eta perkara jadi maca sapinah dikir maca takrib dikir kantenan maca Quran maca istighfar maca tasbih kantenan eta mah bujeng-bujeng kitu ceramah ge tausiah asal ulah aya kalam doror sadayana kalamna pun mahdun kalam-kalam nu sae munggu sara maka eta zikir tak ulah dianggap sanes majelis zikir lamun ke rotina eta teh majelis zikir rotinan teh majelis zikir barang bismillahirrahmanirrahim hari ngaji rotin ngabalag fikih tauhid tasawuf hukumna wajib ain sabab ilmuna ilmu fardu ain lamun teu hadir karena carape komo kebluk hoream tiris hukumna doraka wajib tobat ngaji rotin mah wajib ain Pak ngadengekeun tausiah caramah mah mulud rajab wajib kipayah pangan kipai hukumna wajib kipayah tak ayeuna Kang Asep ngulem abdi nu hadir tiluan sah jadi urang dia moal doraka moal asal aya tiluan ngan meureun piraku ti Tasik jauh-jauh nu hadir ngan tiluan ari ayeuna mah da lain teu loba dibagi dua acara sareng ditonggoh muga moal ditonggoh ge sing sukses sing barokah amin Pak abdi mah sebagai mubalik tos biasa hapunten sanes takabur abdi Abu Yauci Cilongok tos biasa nu hari 10.000 5.000 tos teu aneh di Banten mah da abdi mah ceramah punten mulud rajab kecuali malam Rebo malam Kemis malam Jumat aya di Tasik sadayana pul kangge tahun payun tos saeb ku Banten nu ngulem teh di Banten tos teu aneh nu hadir ribuan teu ngaruhan kana hate abdi sugan mustamil loba mantak mengaruhi henteu boro-boro kitu tiluan ge abdi mah jadi asal tina tiluan aya bendahara nu tanggung jawab eta kunci nama saleh punten sayang seribu sayang masyarakat awam patuker mana nu wajib ain mana nu wajib kipai ari kena tabligh akbar alit-alitan jika kena kewajiban nu bersifat aini nah ari kena ngaji rotinan nganggap sapira nauzubillah min apunten dupi di dia sok aya nu maot oh syukur aya sok aya punten dupi nu maot di dia lamun diibakan ku ustad atapi kacuci seti motor ka ustad tah eta para ustad para kiai nu sok ngarumasa ngaruatan janajah dugi kanggo rebkeun teh tukang-tukang minggonan ilmuna teh tina minggonan para sepuh tina ladang masantren terus kana minggonan engke nyandak masyarakat anu kersa dilatih ku ustad ku ajengan jadi tukang nguruskeun janajah eta teh kudu make ilmu ngibakan mayit teh ulah gagah lamun ayam mahit diibakan lain kuno ahli bari teu bener komo najis masih keneh nyangkrung dikubur eta janajah jerit eta arwahna hayang geura dibalikeun deui ka hayang dibalikeun deui hayang diibakan deui ulah gagawa bakal karasa nauzubillah min boro-boro najis Pak dikurebkeun teu dipadom pakuburanna teu dipadom teu ditungkulan ku ajengan mantak makam baheula mah sok aya patok arah kiblat jadi kiblat janajah teh lamun aya mayit dikuburkeun komo jiga zaman corona kamari zaman Jarkowi geuning lupa maut corona cenah nya geus nipu ungkul teh tukang hianat ungkul corona teh nauzubillah si garoblok setan Yahudi ungkul kate corona teh ngaruksak nagara di salam dunia duitna dimiskinkeun titah mayar vaksin ari geus ayeuna geus corona tangkurak kata gitu bisnis tangkurak Yahudi nauzubillah minna kan pamarentah di negara mana wae teu berdaya ngalawan corona kan negara-negara tertentu nu bisa ngalawan kok mau Indonesia mah harita zaman Jarkowi itu dah ngomong bahasa Inggris kepal paleup
nauzubillahi min dzalik. Eta zaman corona tinggal di ngubur Pak, aya nu make peti kebrus ngan teu ditajong ngungkul peti mah itu. Ya Allah, dukang iblat dukang teu Pak, sebab jelema sieun nyamperkeun peti mayit Pak, cenah bisi nular, nauzubillahi min. Lamun aya jalma dikurebkeun teu mayun kiblat, teu madep kiblat, eta arwahna jerit-jerit ngajerit ya jeritan, hayang dikiblatkeun dipadepkeun kana kiblat. Mantak cek ulama, lamun kira-kira 3 poe can buruk janajahna buru-buru gali deui, adepkeun kuburna ka kiblat, padep ka. Tos dikurep sadinten cek ajengan teh, mana nu dikubur teh telat ajengan supik, geuning ieu teu ngiblat, buru-buru gali deui, adepkeun ka kiblat. Pentingna aya nu ngartikeun fikih di lembur kade Pak. Ulama pakih, ulama fuqaha ahli fikih leuwih utama batan ulama khutbah tukang ceramah jeung sim kuring. Mulia keneh tukang ngaji sapinah ngawuruk sapinah di lembur batan tukang ceramah juga sim kuring. Masya ye hampura daek dikuburkeun mayun kawetan. Daek dikuburkeun bari nangtung. Tuh boro-boro dikuburkeun bari nangtung, teu ditalkinan ge aing mampu ngajengan yang ditalkinan tuh. Ari ajengan di lembur, ajengan rotinan ku si laing dianggap ganggarangan si garoblok. Dianggap api lain, dianggap sero. Ya Allah, ya Allah. Moga-moga para ustadz, para kiai, para santri nutos marukim di lembur ngurus masyarakat dipaparin kaberkahan kasobaran. Urang teh priogi kudu gitu, priogi karena menyangkut keselamatan urang dunia akhirat Pak. Insyaallah ya kan. Lamun ustad di lembur urang pan sok sangeunahna ngajakat pitrahan anak nu geus akil balik geuning nya. Datang ka DKM. Uring bapana ngawakilan anak, padahal anak geus akil balik bari teu dipenta idin heula anak urang. Insyaallah ya karim. Ulah gagah. Untung aya ustad nu sok ngaurak rotinan. Komo di urang mah di desa urang di dieu alhamdulillah aya pangersama ajengan Iwan. Muga-muga sing panjang yuswa anjeunna barokah, muna barokah ilmu rizkina amin. Amin. Ya Allah. Priyogi ala kulinahiyah di saban-saban lembur aya jalma nu ngarti kena ilmu agama wajib ain. Wajib ah. Lamun eueuh nu ngarti rek saha nu ngabereskeun hukum waris faraid di lembur. Masyaallah ya kan. Tuh. Masya tuh jadi kadinya wios ya teh ya. Dina Nabi Adam nya ditikahkeun ka saha ka Hawa ku Jibril saksi jeung Ijrail, Allah ridho jadi hukum ngaranna. Teras memang tak teu aya hukum Allah anu Allah teu ridho. Lamun aya jelema neangan nanyakeun ka ajengan papa urang, Pak, kumanya hirup abdi supaya menang ridho Allah. Asal akur jeung parentah Allah, pasti Allah ridho. Dan mudah-mudahan orang diyurid ku Allah diirodah. Itu amin. Di mana ridha Allah? Di setiap perintah Allah. Di mana bugdu bendu Allah? Di setiap larangan Allah. Talajum tam. Talajum lujum. Lamun hayang nyaho bendu Allah dina larangan Allah, lamun larangan Allah caraman Allah jeung Rasul digawe sia meunang bugdu meunang benduna Allah. Di mana maneh hayang neangan ridha Allah, gawean parentah Allah jeung Rasulna pasti meunang ridha Allah. Geus teu kudu nanyakeun ka si makoli nu kitu. Teu kudu make makoli inna rawatan Indonesia makoli kudu kikituan. Masya tos nikah akdun yatadomanu ibahata watin bilabdiin kahin au tajwijin au tarjamati. Teras tos nikah jeung Hawa maharna sholawat ka Kangjeng Rasulullah. Sarang bismillahirrahmanirrahim. Nabi Adam 2 kali bertawasul punten nyebat jenengan Nabi bari Nabi Adam teu acan uninga saha Muhammad
ngan anjeuna gaduh sangki sae moal pati-pati jenengan Muhammad direndengkeun jeung jenengan Allah dina tiang ares, lamun teu Muhammad dipika cinta ku Gusti Allah 2 kali diangge, hiji janten mahar nikah ka Hawa, 2 wangkit diturunkeun ti surga ka dunia 40 tahun tobat teu acan dihapunten. Begitu Nabi Adam tawasul nganggo jenengan Kangjeng Nabi bihaqi Muhammadin illa ghafartali, Allah langsung ngahapunten ka Nabi Adam. Nabi Adamna tawasul ku jenengan Kangjeng Nabi. Tuh 2 kali diangge ku Nabi Adam. Pak tos ku Allah diridhoan Nabi Adam jeung Hawa ngahiji nikah teh. Saur Allah Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, uskun kudu cicing genah tumaninah anjeun anta ari anjeun Adam wa zaujuka jeung bojo anjeun Hawa cicing genah tumaninah kalawan sabebas-bebasna naon nu dipikahoyong ku anjeun di sawargana Allah ngan pepeujeut fala taqroba pepeujeut ulah rek deket-deket anjeun duaan Adam jeung Hawa hadhihi syajarata kana ieu tangkal nu berbuah nu sok disebut tangkal buahul waul. Sok cina bebas di surga. Nuang apel, nuang anggur, nuang ngan ulah deket tak kena tangkal eta. Labduhos yuradu bihil amim babil itakil juji wa iradatil kulli. Boro-boro anjeun ngadahar buahna ngalak ngadahar deket we geus teu meunang, boro-boro berbuat jinah ngadeukeutan kana jinah bae muqaddimah jinah teu meunang. Tuh dasar setannya digoda Nabi Adam. Fajalahum syaitanu teh cek setan ka Adam, dam Allah tembungeun maneh abadi di surga supaya maneh abadi khulud fil jannah di surga supaya langgeng anjeun tah sabenerna mun ngadahar buah eta moalna naon ngan anjeun lamun teu ngadahar eta moal langgeng di surga tah ngadahar buah eta menjadi langgeng anjeun di surga kadeo ku setan kadeo ku sareng ari ngaran syaiton hayo segala bentuk kajahatan kagorengan nu susulumputan ngarana setan. Teu puasa Ramadan susulumputan ngarana setan. Nyokot barang batur susulumputan ngarana setan. Maling duit rakyat susulumputan ngarana setu. Pak setan teh lain dinu poek wae Pak, setan dinu poek maca ayat kursi geus sieuneuun Pak. Nu bahaya mah setan nu sok dinu caang alladzi wasisu fi sudurin nasi minal jin wan nas. Setan manusia dibacakeun ayat kursi ge nyebutna aing ge katalar. Segala bentuk keburukan dan kejahatan yang terselubung namanya setan. Ai sukuna katingali ucang-ucangan, awak jeung hulu katutup ku kain ngan kaluhur ngebur rokok bulan puasa. Eta teh setan. Diam-diam benci ke pengajian ke pesantren, dia sudah menjadi perilaku setan. Pak, ari ngaran kagorengan susu lumput mana pagawean setan. Contoh, batur meleng barangna dicopot, batur malaweng ditipu ku urang, kita teh pagawean setan. Beda jeung iblis. Iblis mah kajahatan terang-terangan. Contohna motor lain ditipu, dipodaran nu bogana dirampok, eta geus tindakan iblis. Iblis tah. Ari kitu mah ngarobah laporan SPJ duit negara saanu padahal dipakesan, eta kakarak setan Pak. Loba nu kitu loba.
Tapi lamun sudah terang-terangan berapa juta hektar kebun sawit di negeri ini tanpa bayar, tanpa pajak di zaman Luhut bin Sarpanjaitan, eta mah geus teu boga kaisin terang-terangan geus jadi iblis teh mah pak konglomerat. Ai rakyat dikeke aku pajak lalamet di udag-udag tapi kalian cacopet rakyat, betul? Ya Allah, ampun, PPH, PPN. Mantak beda pak hukum luar Islam mah, lamun duit bergerak muter keluar beunang ku pajak, PPN, PPH. Islam mah henteu pak, duit bergerak lebih halus. Pajak nate berupa zakat lain pajak, tapi berupa zakat eta ge kudu satahun sakali bari nisab. Ari hukum luar Islam mah asal muter weh. Balanja ke rumah makan 10%, balanja di anu 10%. Teu acan pajak perusahaan PPH, badan pajak badan. Ya Allah, iya sawit jutaan hektar teu make izin si Luhut ke aku. Eta mah selain setan deui iblis pak kalakuan. Ai rakyat ngantri hayang minyak goreng. Betul? Harga mahal. Aing teu ngarti PLN rugi wae tara anu nganjuk mah listrik raya. Leres. Aing teu ngarti Pertamina bangkrut. Naon rugi wae tara aya jelema nu ka pom bensin mah nganjuk heula eueuh Pak sing dulurna ge nu digawe. Masyaallah. Loba iblis nu terang-terangan ngahakan duit ra. Nauzubillahi min. Tak mudah-mudahan Bapak Prabowo teh teu omon-omon. Amin. Amin. Ya Allah ya Karim, geus loba iblis pak. Setan mah dihipnotis nu boga motor, sangat bikin motor ke sadar-sadar ka mana motor aing. Tapi iblis mah lain kitu pak, di podaran nu bogana pak. Rampok pak. Setan mah teu puasa teh godin nyumput, setan mah nyumput. Kanyahoan teh pura-pura ciciduh we, henteu aing ngukur puasa ciciduh we balik ka imam. Masih kelas setan kene. Tapi lamun geus kelas iblis mangku naon teu puasa hareupeun batur wani barang hakan wani udut. Naon sia goblok? Sia-sia aing. Sia ge tukang puasa tukang salat balangsak ye aing teu puasa teu salat sugih teh geus jadi iblis teh jelema. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Auzubillahi min. Tak kitu ti abis sakitu ahnya. Itu moal panjang-panjang. Mudah-mudahan putra Kang Asep nu bade di Akadan Enjing aya sidqul qasdian amin. Aya sihatul akdian amin, aya wafaul ahdian amin, aya tarkul manhian amin. Naon eta teh pamitah ngonang deui engke mulut saya papatungan ke saya teh. Da sakitu ke urang teraskeun deui datos wengi nu gaduh hajat enjing bade acara akadna dinten Senin mugi-mugi lungsul langsar. Kalayan rumah tangga nu nyandak karena arah-arah udhulul jannata antum ajwajukum tuhbarun lebet dugi kana surgana Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Urang garaduh putra garaduh minantu garaduh incu muga-muga sadayana disalametkeun urusan dunia urusan akhirat kempel ngariung jiga dina lebaran dina surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji sawal lebaran ngempel jeung anak incu minantu raos komo di surga sasarangan muga-muga kacanda kali. Insya Allah nu gaduh la ilaha illallah sadene ka surga karena anu telat anu ti heula unggul eta bedana gitu. Mudah-mudahan ada telat saeutik nya gitu asal kempel we ditu ya gitu ya kos nu mudik sok anu telat gitu. Mudah-mudahan ya Sawang Sulandi hatur nuhun Sawang Sulandi urang doakeun pangersa Kang Ajengan Iwan anjeunna ngaos kantos lami di petir di Darul Ulum di Ciamis di Apa Habibullah Apa Haji Dayat Apa Habibullah turunan langsung di Syekh Ahmad Bandaniji. Syekh Ahmad Bandaniji ngaosna sasarengan jeung Mbah Ciwedus di Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura. Syekhuna Khalil Bangkalan bin Abdul Latif ngaosna di Antawisna Karamana oge ka Mbah Ismail di Rirboyo di Surabaya terus ka Mbah Abi Zarin yang sanad di Sidokiri terus ka dituna anjeunna lami bertemu ngaos ka para ulama nu aya di Mekah baik ka Syekh Mahfud At-Tirmizi ka Syekh Nawi Al-Bantani ka Syekh Said Jaini Dahlan. Jadi saha jalmi nu ngaos di Mang Ajengan Iwan kaya-kaya ngaos di Syekh Ahmad Bandaniji. Saha jalma nu kaya-kaya ngaos di Syekh Ahmad Bandaniji kaya-kaya ngaos di Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Saha jalmi nu kaya-kaya ngaos di Syekhuna Khalil Bangkalan Madura kaya-kaya ngaos ka dituna ka Ibnu Hajar Al-Asqalani ka Al-Hajar Al-Haitami ka Syekh Zakaria Al-Ansari dugi ka Imam Syafi'i rahimallahu taala. Moga-moga pasantren anjeunna tambih berkah tambih
Majeng. Da upami lembur aya pasantren Majeng kabawa terhormat, kabawa unggul di mata manusia nu sanes. Sae di kampung rawa seueur ahli usaha, sae kacandak masur ieu lembur, alangkah langkung saena dikumplitan ieu desa wilayah urang ku pasantren, ku santri, ku ajengan duniana aya, akhiratna aya, ilmu kasabna aya, ilmu alat, ilmu usul, ilmu fikih naon-naonna aya, tambih Majeng, tambih barokah ieu lembur di langit kabawa seungit urang dieu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa nama cekap urang maos ya Rabbi bil Mustafa balik sidana waghfir lana ma madha al-karami huwal habibul ladzi fa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muktahimi ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana fillana ma madha si'an karami amin ya rabbal alamin. Salatum ma salamilah amin salatum ma salamilah alal mab'uthi bil millah amin Muhammad ma guzatillah bihaqqil ismi ya Allah ilahi faj'alid dunya lana zadan ilal ulya ilahi faj'alid dunya lana zadan ilal ulya wala tushmit binal umya binailil fadli ya Allah walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati umil Quran al-Fatihah.